Ja, beresan imatenya sing bersih, sing rapihnya. Ibu erek berangkat yehnya. Tah, sesapu sing bersih, baju setrikaan, nu kotor dikumbahnya. Terus awas ulah pohonnya. Siapkeun dahareun jeung si Aa, jeung si Eneng, terus jeung si Otongnya. Tah, terus KHDW beresan baju-baju nasi Aa teh, beresan kamar nasi bersih. Ibu erek berangkat ngajak barudak liburan engke merenya. Tah si Mang Udin tah pang bejakeun, pang siapkeun mobil jang ibu. Keur ngobrol jeung saha pamajikan teh? Terus ka Mang Udin janya mobil nu erek dipake ku ibu teh nu Pajero nya. Awas poho ulah mobil nu biasa nu sok dipake ku bapaknya. Ibu mah lain ieu mah kudu khusus Pajero. Ai manehna malah keur ngobrol jeung saha meni balaga Pajero si Udin. Ya keur ngobrol sorangan atuh, da keur latihan jadi jalma beunghar ieu teh. Da piraku atuh hirup urang teh kudu kieu wae mah. Kade manehna teh bisi gelo. Gelo. Ya heueuh atuh, kumahan teh gelo. Tempo tuh batur mah pada indit liburan kaditu kadieu naik mobil alus tah. Ai urang jeung anak urang diringkep we di imah. Ngahaja diringkep di imah teh, meh anak pamajikan teh jadi bodas. Daripada kudu meuli skincare mahal skincare teh mendingan diringkep di imah meh bodas. Me bodas ieu teh musim liburan Akang, da barudak teh hayang liburan kawas batur. Atuh papatahan ku manehna bapakna teh tukang ojek mah eueuh hali liburna beda jeung pagawe. Lah manehna teh meles wae dasar teu bisa nyenengkeun anak jeung pamajikan. Apal wae. Jatuh. Hai. Ngatur duit pusing nih. Listrik, ini ledeng, ini anak sekolah. Listrik dipisahin dulu. Nih listrik udah dipisahin. Ini ledeng bayar sekolah anak. Udah semua udah. Ini mana? Oh, makasih. Listrik, ledeng. Tak minta. Lah, kok segini? Pokok ya. Dasar spaget. Aha. Nak aja minta.
habis.